warga-warga seluruh Indonesia dunia ujungna kahade hilap tonton and like and subscribe Kampung Sindong sukses. Dipercaya beli HP mending pakai beli kopi lumayan tah 20.000 ge ejang kopi mah kios kacontang oge. Nih, kopi nih. Heug, kopi naon? Budai biasa, abdi mah budai bae lah. Heula. Nih, urung nih kopina nih. Ieu kalau kaleuleus cangkeng nih. Kapalan ieu keur sali bae sagedeung. Aing mah lila pisan mah. Kondangan teh meuni ieu sali teh tadi. Yang geus satu kedengan heula nya. Bari ngitung lu. Ya. Ah, ieu jeung kopi 3.000. Iya. Bagina aya mie. Aya roti aya raginang ieu aya ieu. Tah, bagina sampai jejeg nih. Tah, jadi nyokot sorangan wae, nyokot sorangan wae, nyokot sorangan. Kita heula mie pokok. 6.000. Naon ieu? 6.000 lain. Ieu jeung kitu. Ieu teh 4.000. Kopi teh. Tah ari ieu teh 5.000 sakieu teh. Tah, sakieu teh ieu. Mih, mani mahal pisan nih kopi teh batur mah 3.000, ieu mani 4.000. Kaginang di batur 3.000, ieu 5.000. Urang tereh beunghar mih kieu mah. Dianjuk bae nya mih. Ieu teh harga teh geus naek kabeh oge, geus nyarahueun kabeh oge. Ayeuna cenah ku 1.000 perak beda ti batur nya geus kajeun atuh. Da urang teh diinjeu dianjukan we tuh ku si lurah tuh. Ayeuna sorangan teh kanjuk deui. Ya engke kurang sabaraha. Aing boro-boro hayang beunghar, tere beunghar. Sabaraha. Teh ieu raginang ieu. Sok geus kajeun lah. Hiji teu pirage. Hiji teh 5.000, sakieu teh 5.000. Bukan teh kabeh 5.000. Sorangan mah ngabangkrutkeun. Geus urang teh sareueul ku Pak si lurah teh tati isuk kera. Ngacaprak bae pipi ambekeun hungkul. Aing masuk murah arek mah jadi kumaha ieu kurang ya. Eta kurang sakitu engke kasih Siti bari nganjang kasih Siti. Siti, catat ya. Si Abdul hutang ya. Siti, tadi ya catat ya mau buku ya. Si Abdul dia kurang duitnya. Oh, bisa dia. Oh nya wayahna, da aing geus saha deui ku Engke bayarna tenang bari ulin rek kapelan. nyala. Teu rek dibikeun. Aing gak pusing mikiran minah tunu kari Kan aya jeung budak mah nambah rezeki kuring teh. Amin. Tapi nya bayar we atuh ieu nu puguh mah. Sok. Kira oke. Wanita tajang beli nu lain-lain amin. Sampai hirup teh lain sapoe. Ya ti isuk nyaho dengan menang sakieu. Tapi ambak ulah kawin ka palurah ambak. Henteu, urang teh ngambek mah kasarerea kana urang ngadengekeun. Hampura. Sok kan ieu di si eta raginang nyokot we. Ieu raginang na meh ieu. Mang jadi hutang 10.500. Ai tadi teh 2.000 deui mah nya jadi nambahan bungaan. Bungaan 1.500. Yang jajan nyai kitu. Nih lihat dia ya. Wah, itu lihat raginang mah. Tapi halus raginang mah. Aduh. Ajeun raginang aing. Itu apa tuh di kampung Cino aya hiburan 17 Agustus apa? Set jadi mah rek ada aya kan ieu. Urang ngaramekeun nya ngarame. Naon we kegiatan nama yang penting mah ikut memeriahkan kemerdekaan. Kan urang tos merdeka. Gitu nya sanajan situasi masih PPKM. Tapi nya ada peringatan 17 Agustus mah da eta mah wajib. Kemerdekaan Indonesia teh ayeuna nu kudu dimulai dirayakeun ku urang teh. Sadenya urang ramekeun. Hayu siap. Urang ramekeun nya 17 Agustus teh.
saurna santen bade aya sampiong. Oh, tah muhun ari sampiong eta teh anu di tengeran teh itu Nuhun panginten da ieu mah teu terang da can pernah ningali. sampiong teh anu kesenian ti Majalengka teh aja. Nuhun. Eta laras kesenian ti Majalengka teh. Hayu sore wang ningali. Hayu atuh abi mah resep kana sampiong teh keur mah sok pagebog-gebog eta mah puasnya mun digebugan teh. Amana buka ieu teh. Lain nyamuk teu meuni geus lapar kieu. Tuanya di warung kitu teu meuni geus lapar. Susul we ka warung. Di mana nya Boy Palurah teh bade naroskeun kegiatan kangge 17 Agustus. Nanya eta teh jalmi. Eta karasan jalmi bade naroskeun lah. Ari sampiong teh eta wengi main. Terus Ai si emak kata di dieu urang teh geus lapar. Tanya ayeuna kudu nyangu sagala geus zaman naon ieu teh yeuh. Kali ka warung we online gampang. sore urang teh lapar. Rek sore rek peuting oge ayeuna mah babari tinggal online. Ka Grab atuh nganterkeun sangu mah teu kudu kada kada nyangu amane. Ieu online. Ayeuna geus zaman milenial. Rek makan merek dahar mah atuh kali ka Grab we online. Gampang. Ulah meni teu update pisan ieu mah budak pona teh aduh. Mak, gampang update mah. Kan urang can dibere duit panti isu. Nya kitu. Nya. Oh teuing ka budak we. Untung geus dibere duit ku Oce teh. Nya eta poho. Nah atuh lain ngabejaan di tadi. Nah, nya. Ya ibu-ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai geuning aya tamu. Bade naros. Mangga. Mana cara kita laras kampung Sindo. Mohon laras. Kita kecamatan teh. Bade naroskeun saudi di aya kegiatan 17 Agustus nya. Kesenian sampeong. Mohon laras. Ada teh kinten hate tabu. Sabaraha mah itu? Salapanan ungi. Mohon ya. Mohon laras Udang. Aya anu ngajos namanya di kampung Sindo. gitu Allah geningan mumpun kan ai bumi palurah napa nih Oh itu ibu kali ditu caket bumi Mami Kokoy. kita aya teh palurah abi bade ka ditu panten bade nyumpingan Oh mohon mangga aya di lebat panginten. muhun atuh geus satu nuhun ya Nuhun, abi bade Ibu. ka ditu panginten Mohon mangga ibu. mangga di kantor Oh iya mangga. salam Terus terang bumi palurahna. pali ditu sana teh ibu Mun eta pali ditu anu eta anu aya pantauan teh. Mohon apa dia kan atuh cisna abdi ek masuk dieu mah. Oh, ya. Aduh, ieu mah budak duit yang duit we. Ya, cung geura meser makan. Ai budaknya meuni duit jeung duit bae ampun zaman aya namanya Bu. Duit teh kana kuota, kana meni geus sadar. Ya, Bang. Ayeuna mah nu resepna teh pakan di luar. Eta padahal mah urang mah di luar teh ngampar samaknya. Zaman kapungkur mah urangnya meuni teh tiasa kieu teh. Hese. Mohon Ayeuna mah sagala rupa ge tinggal mencet tah eta kitu nya. HP. Sagala rupa ge tinggal jol. Nya. Teh kumaha geuning masyarakat rek aya hiburan teh. Jadi henteu nya kudu aya hiburan ieu mah euy. Nah, aya per teh geuning datang deui ah. Rasun. Rampes. Damang gua teh. Alhamdulillah. Kumaha ieu teh kanggo itu latihan can? Oh sampion. Mohon. Nya aya rencana nama ira dong. Aya leuleuh latihan teh. Latihan. Insyaallah. Ayeuna pasti kagelar we pokona mah. Nya, sepatu latihan. Saya gerek ngiling tadi tuh lah rek ikut meureun ningali. Mana nuhun. Ayo atuh Heula paura ngan kuring teh aya pameta hiji. Susu guna ka hade siapkeun ulah. Insyaallah teh siapkeun atuh. Cai kudu nyeup ka balon. Hayang ngopi teh kudu dong waheula anu naeur cai. Nyakur teh Tenang lieur. siap tenang eta mah nu kitu mah tuh Pak RT. Kada ulah ngandelkeun batu. Iya, siap lah. Paura layahna ye. Siapkeun dangke wong teh bade acara itu Oh, wong gitu. teh nya udah. Jangan hul geus ngajak balan-balan. Siap, Ek latihan ayeuna teh. Ayo atuh lah. Budak tadi tuh. sasarangan bae tuh apa? Ya, Paura, ayo, ayo, ayo. Ayo, mangga sok paura heula ka payun. Ayo. Emang lu mah biasa pandiri.
Eueuh, Naon? kumaha eta anu erek acara sampyong nu Eta si jebronda pikeun hewaeun. kumaha can datang Tah hayang teh sedeng bae kudu latihan. Nya, ayeuna we ke can daratang. Lila-lila teuing pan ieu pika sabeuleun mah saharanna urang mah terus terang bae. Berang kene Sok si jebronda susulan si jebronda susulan. da ulah loba tinggal beko geura ayeuna cikurusana gede Sampurasun. Nah, gini. lengkap ieu alhamdulillah Kita geus ngalila nunggu teh. Ya, mau dipesel itu tadi. Aduh hampura kuring teh nya rada telat. Tos nepang heula palurah. Urang teh nya intina mah ulah sampe sacara anu geus beres sampyong teh hayang ngopi nah heula hayang nginum nyeuk ti balong tah sampe kitu urang teh kitu. Tah, eta mah matak ukur sakarieun nu kitu mah. Iya, Mah jadi hayang mindo. ka paurah teh kitu. Tos ieu heula non mun urang mah amat heula supaya dipentingin urang gak capek sampyong teh. Latihan heula teh kan. Insyaallah udah siap kan tuh PRT tenang Nya, mah kitu tah, mah kitu. konsumsi mah Perlengkapan lagi siap gitu. ari perlengkapan mah da kumaha atuh siapkeun tentangna bade daro lengkap cina sareng palura nah abdi teh tos ngantosan ieu teh di dieu teh Ayeuna mah tos kumpul. Kumaha Pak Lurah? sama sok atuh mah da ngiringan bae ningali pereunda bener teh hasamun mah sama pentas pribadi sareng kita ngayeuk dayeuh ciperwasana budaya urang Tah, magi kieu urang teh kan ieu teh sampyong teh diayakeun naon kita memperingati naon 17 Agustus hari kemerdekaan. Alhamdulillahnya di kampung Cindok ye ku ayeuna urang bade aya sampyong teh greg bade kasungsian ti kecamatan. Sauna mah cenah pora bade ayeuna ka dieu kan kacan jebul-jebulnya. Aya perwakilan ti kecamatan bade mubuhkeun aya henteu kegiatan sampyong anu memeriahkeun hari 17 Agustus teh gitu. alhamdulillah Gitu mah Tah, urang teh di bagian di bagian pemerintahan adukung. Magi hari sampyong teh kan geus disebatkeun. Eta teh mangrupikeun aset budaya lokal Kabupaten Majalengka. Lamun ayeuna ku urang teu dibumole, teu ditanjurkeun khususna di Kampung Cindok. Pokoknya kampung Cindok sing good sing kitu nya. sip lah gitu Urang tanyakeun sampyongna. urang tanjirkeun Jawar jeram sampyong, jawar jeram. Ayo, rame-rame. Ya kitunya anu bade ngaayakeun acara 17 Agustusan teh. Ah, kalau rasan eta aya Pak Lurah, nah sakantana lah langsung ka Pak Lurah wae. Pak Jepron, siap lain ke sampyong. Siap Pak Obron. iya Pak Gawa. Kantena. Aya Waalaikumsalam. Hapunten abdi di kecamatan ya. Kaler sangkade di panti Bapak Bupati, riwarang hadiah nyurpei gitu bade naroskeun daresentena aya kegiatan acara senian sampyong. Mohon. oh soalkan mucamat kesan dia nu pemain-pemainna gitu tah mangga bade non ngiringan ningali gitu latihanna seueuran tadi aya ke Pak RT aya burung lah iya pemain-pemainna ayo mangga caralik juga oh mangga Yo ikutan. oh mangga cari ka diheula alasan itu. Alasan mata mohon tanya bae ieu kumaha Alhamdulillahnya Bapak. Aduh, Pak Lurah kayak didinya ya kudu main nago kieu mah da. ajanten kumaha teh ibu camat mangga nggo ieu Aduh Bapak, alhamdulillahnya aset budaya lokal Majalengka teh mulai bangkit deui nya Pak nya. Alhamdulillah marina kieu Bu Camatnya selama opa mah ditaraskeun ku urang Majalengka. Ieu teh titinggal nenek moyang orang baheula nya. Seni budaya sampyong nyaeta sebutkeun seni budaya lokal sampyong Majalengka. Marginangan cuma di Kabupaten Majalengka gitu. Aset budaya sampyong teh opa mah teu dimumalik ku urang bakal kumaha kapayuna gitu. Marigina ayeuna putra-putra urang sok dialajar demi misalnya aya naraskeun ditinggal nenek moyang urang sadaya gitu Bu Camat gitu sampai pegat Sampai pegatnya Pak. oh
Ya emang kamu kan memang asli Sampyong aya namanya ge seni Sampyong. Aya nama tegenging jadi nyebutna seni Sampyong seni. Pas tinggal kumaha saya ugi ieu teh aduh. Tos tekedah ngare repot mamang. Isin Wios tekedah ngare repot. Terus wios Bapak abi meni bangga meni bunga ieu teh muka di daerah pantai alhamdulillah ti Bapak Bupatina tos ngadukung pisan. Amin. Mugi sadayana lancar. Amin. Cing tambih bangkit deui seni budaya Majalengka teh langkung kenal deui di wilayah Jawa Barat lah. Amin. Nuhun Bapak atuh punten pamiten sanes kirang sono abi bade pamit heula pamiten pami tos rarengsena waktosna acara abi pamiten bade sareng pingin. Mangga Ibu mangga atur nuhun Ibu mangga. Waalaikumsalam. Acaranya di kecamatan cek kuring oge geus lagu lama janji aya tamu teh cairna sok tinggalon lamun hayang tuh kabalong nyiuk hayang minum mah kitu lain mah mohon sok atuh ayeuna kumaha rek latihan teh teh. tah ayeuna mah geus berarti di ditu di warung urang sakana teh semang oke ayo lah ya mangga Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam. Araya kitu ieu teh warung teh. Mami mah keur salat, aya neng Sitina bae. Oh, aya putrana wae. Calik atuh. Kain calik. Iya. Oh, atur nuhun bade calik we heula nya. Mantosan mami ieu teh can aya. Geus aku. Teh araya kopi kita. Ini Ya kitu we da abdi mah saep gaji oge dipotongan wae. jadi mau biasa abdi teh apa teh di belakang ieu. Iya Pak Lurah. Beli apanya gitu tah? Tinggal poe teh di imahna teh patona nutup. Sasaha. Lagi isuk meureun. Sore komo. Duh, sok ka mana? Dangaranna ge lurah meureunna ini-initan meureunna bae. Ai hutang teh dipikiran. Kahayang teh pahapekeun kitu tah duitna teh. Oh, ibu ada senang. Ai mami kok ai. Itu menuju sholat. Oh, henteu bade ngiring sari. Nyuhunkeun cai bodas. Biasa anu. Tah kitu. Abdi mah. Aduh ibu kalau resan cai sama saya yang Oh, gratis. 1000. Geningan aku mami ke koi mah gratis. Ini bayar. Yang jajan kahunnya. Itu lain teh hayang mere nganjuk HP. Da gaji beak dipotongan. Bayaran si urang 3 bulan. Nah, alhamdulillah kebenaran meme latihan ngopi heula aya warung ya Mangga ayo. di mami pokoy Ayo. ieu teh warung anu pang kumplit di desa Cinog ya Siap. ayo ngopi heula Ya, barang. Ayo. Kopi. Mi yo pesan kopi yo jang Jawara Sampyong genep mah Oh, latihan latihan naon? Sampyong jake wengi lah Oh, Agustus teh jadi. iya jadi Ai kitu meunangeun karena ya PKM. biasa buruas harewos Oh, yang geus satu kayak nyen heula sabariji. genap Kopi hideung. hideung Heeh, geus nya. naon Sok di dinya we heula. latihan heula mihnya mi kade ulah leuleut teuing nya ngieun kopina teh geus haus yo cek aya Mang Abdul sampurasun jeung Cai Ijo Pak RT, anggun nu hideung aya mah bade kamarana ai Pak RT. Ini gaya. Ini gaya Wah, eta dukun bae. aduh. Pak RT pangling lah nyaan. Ieu kumaha palurahna tos penak sang palurah. Aya we nanti aing lah aing nyebut ulah tadi lah. Juga nih dia mah deket apa ya. Ulah sok kecil ieu nah. Ulah sok lanjut teuing sampai unu lagi kira. Bu itu palurah itu kayaknya itu. Itu mak begini tuh tukang kaki tuh. Baju hideung nu mana? Itu lompat baju hideung teh.
tukang tuh tingali pakai kacamata. Ya gitu. Tuh, Gini eta si urang rumput gitu. Pangling. Aduh, ya ku aing ditunda. Aing lurahnya. Si horeng teh tingali dia. Dia make hidang-hidang geus naon. Ya biasa itu pan keula atuh keula. Engke 17 aku tahan acaranya. Aduh. Geus ampun. Geus keng aduh ieu teh. Geus acaranya we, geus acaranya. Geus acaranya. Aing mah paling pisannya lu. Urang latihan ieu si Abah Jibril pan geus karuateun ya. Da eta teh bitisna. Ayeuna. Ya siap, kayak nanya telah layo musikna. Gimana ya? Kerek dagang cikopi lah sugan sayu. Ya, mun edu. Ura, mun edu nyawer kuing ya. Ya, yang bayar kopi. Yang bayar kopi kayak penting bisa nyawer. Yang bayar. Sekarang tengah sama HP mah gede, kopi bahasa etik, mun 120. Alhamdulillah ya, kurang beres sampiong. Nyari di kebogan ngopi. Aduh. Baru urang. Lompatan. Ketinggalan latihan itu. Tuh, kopi. Silakan kopi. Ngopi. Nih. Entos si nuhun, abdi permiosnya kopi mangga. Mohon. Abdi bade ngeureuyeuh heula ya. Moro ka mana-mana teh. Mohon atuh. Kela. Ari ieu kopi saha mayarna? Aya palura panu bayar kopi. Permios. Kieu mah carana kumaha itu kabur deui we gitu. Aing ngomong. Astagfirullah, adim aing geus kalurahkeun deui we kopi teh ya Allah. Gusti Agung kudu kumaha ari aing ieu. Mun silurah tanya ku aing teh. Ya iraha atuh nya kieu-kieu teh aing mah bangkrut, awas kieu mah bangkrut. Aing mun sok hayang pindah ka negara tetangga ka mana kitunya ieu teh nu hayang kira-kira Gusti Agung. La ilaha illallah, aing kudu kumaha ieu teh Siti. Bapak mana tangan? Aing mau kopi tadi diajuk deui. Aing mah Sabar mah, ada anak warung mah. Ya ieu teh bapak maneh geura teu balik-balik. Aing mah dagang di arajukan we. Rungkat, Siti rungkat dagangan aing teh. Pembantu ka Siti. Aduh, Asia mami teu pika gogoleran kitu. Coba si Siti dirungkadkeun deui. Ki meureunna rek kumaha kuring moal bogoh meureun geus rungkad kitu mah. Bulan. Aya si Dudung teh. Nah, aya asana teh. Pangyangankeun terangankeun. Nya titah naon kitu. Ya eta tapi ieu balanja. Si eta masuk kalah ka ulin. Kasih itu tuh si Oneng. Saha eta teh geuning. Budak centin teh. Nih, Aya di lepat geura tadi teh. balanja nih. Nih, yang masih ada roti. Kumaha, Iro. Kumaha. Sampai dah nah, Teu kunaha
sok naon narek belanja naon. Beli roti, bukan digawe. Iya nu jeung barala ada. Iya, ongkos. Heeh. Iya, sebarang kan? Ayo rokok. Rokok mah keur kosong tadi aranjukan bae rokok mah beak. Ini roti 2, ranginang 2. Jadi sebarang halen. Daginang teh 6.000 jeung ieu Ini mahal-mahal. 10 ribuan, 10 ribuan. Tinggal Enggak saya 10 Tadi ribu. 3.000 ka kuing gue kudu nama 25 di Terus ieu batur mah. 10 ribuan dibuleutkeun wae, dibuleutkeun. duitna, ini saksi dudung. Nya, cek aing oge. La ilaha illallah. Gusti, nu agung nya dosa naon ari kasminya. Ya Allah, poe ieu geus aya 200, kudu nganjukna. 200.000 oge isukan meureun bisa balanja. Ya Allah, hapunten abdi dosa-dosa abdi ya Allah. Mugi eta dina dosa abdi diajukan wae. Mugi-mugi enjing masing aya rezekina, sing barokah ka sadayana. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Ah, gitu mi bener sok mi istighfar. Sok. Allah saing teles. Aduh, mami sok. Ya mami. Mana mami? Pasminya, kuring marek kuwi lah. Wayahna sing sabar mami teh nya minya. Itu aya nama kuring marek kuwi. Itu rek neangan duit yang bayar sarua. Mangga lah. Aduh, aing kebenaran aneh. Dudung teh kan rezeki dari teh. Utang. Jadi belikan. Terus yang aneh. Karena mana nyarekan. Wah, tanggung jawab dudung ya namanya. Bung bisa tanggung jawab kan? Ari oneng. Sing percaya ka dudung sok. Bung bisa tadi tagih. Ari. Terus kumaha ya? Mau diterima? Ya enggak satu. Mana rak rezeki. Dasarnya aing boga awewe kitu. Alhamdulillah. Terus boga duit teh menang, nanti si dudung ngahugi. Lumayan sakit ge malas 1.000 ge.